Oh, uring asa bunga pisan, lempang mapai-mapai jalan, bukenak anyar ngomean, sanajan hirup di desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamiasa sadayana widinya tepang sang simkuring Mang Rahmat dina pidangan dongeng Sunda Mang Rahmat. Dongeng anu dimaksud ku simkuring nyaeta dongeng pangalaman simkuring anu simkuring emut anu katos kalaman kapungkur. Pamirsa sadayana salah sawios dongeng pangalaman simkuring teh nyaeta simkuring anu pangalaman nalika kapungkur ngiring ngasuh marurang kali di madrasah diniyah al-muslihin ya. Kegiatanna harita nuju masih di lebet masjid al-muslihin. Margi simkuring salah sawios nontek itu anggota atau napi reng-rengan sareng alumni di remaja Islam Masjid Al-Muslihin atau napi Risma Cikalong. Abdi di tahun 86 aktif dugi ka 2004. Nah aya salah sawios pengalaman simkuring anu salamina emut gitunya. Dina waktu sadita teh pamit lepat pada Jumat. Pada Jumat pemirsa. Nah menuju sasi saum pamit lepat. Simkuring ngariung biasa simkuring teh harita marurang kali diniyah teh sok ngariung ka simkuring ngarongok gitunya ngagimung sok request gitu. Jadi sok hoyong teh dipangdongengkeun gitu nya jantan simkuring ayeuna ngadongeng teh memang gaduh pengalaman sok ngadongeng teh nyaritakeun di seputar pelajaran gitunya, misalkan kisah-kisah nabi atau nabi sejarah kebudayaan Islam di madrasah diniyah tetapi di payunan marurang kali anu yuswana teh kan nya ti yuswa saat can SD dugi ka SD Marium. Dina waktu sarita simkuring teh diantawis bahasan teh ngadongeng ngatapi maparinan pelajaran ngabahas bab takdir gitu. Simkuring maparinan contoh harita teh ka marurang kali. Wirehing salah sahiji contoh teh contoh takdir gitu nya. Nalika simkuring gitu simkuring nyalira paminuju mapah cik teh katabrak entok gitu. Katabrak entok eta tah singkatna carita pamirsa beres simkuring teh ngasuh marurang kali tah sekitar pamit lepat babada asar lah. Seti masjid simkuring disamper ku rerencangan diajak gitu jalan-jalan tah pas wangsul jalan-jalan pas di Cikalong anu pas belokan anu naon teh gang anu ka Pangkalan pas belokan rerencangan teh maksad aya peryogi panginten ka tambal ban suka bade naon. Nah iya pemirsa anu luar biasa bang kacantenan anu teu disangkinya tadi teh takdir saurina paripaos mah takdir teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar pemirsa musibah tumibah ka simkuring dibonceng ku rerencangan di tengah nyenak burang kali rerencangan. Nah eta mah pemirsa pas bade belok ditonggoh dipengker gitu di arah Pangalengan aya motor tarik pemirsa jebrot teh kana motor rencangan simkuring ngaceleng mau gitu kapayun aduh kelayang gubrak tah emot pas simkuring ngagubrak teh teu emot taun kitu teu peduli ka diri simkuring harita teh tapi emot teh kumaha ieu murah kali rencangan ya tahanip rencangan simkuringna awah yuk kumaha ieu wah enga pas gua simkuring nuju calik teh gitu tah ngagoler terus gugah gitu terus luak dieu milari murah kali di mana hariwah gitu. Tapi alhamdulillah pemirsa
rerencangan simkuring sareng murang kalihna aya dina kondisi salamet. Tah anu justru kayak tang parah simkuring. Aduh, tak beres harita teh dicanak weh. Jadi iya digoneng lah gitu. Terus digoreng di karena motor kan terus ke bumi. Haritanya kirang langkung samingonan gitu pemirsa. Hilap deui pokona simkuring ngaringkuk. Mari dari kacilakan dina kendaraan mah gitu pemirsa pas awal teu parah gitu nya. Sok asa biasa tapi tos pas misalnya sekian jam ka payuna karaos salira teh asa pasiksa terus anu bagian anu isihna luka itu janten nyeri. Kumaha cenah eta nu nubruknya, nu nubruk mah tanggal war mung kitu we biasa. Masih anana sakedih kok biasa sadayana. Tah sim goreng nuju sasi saung waktu sarita kenging musibah sepotos gitu terus di waktu santena atau napi ada kecelakaan sim kuring ngemut-ngemuti naon di teh naon. Tah diatusnya emut weh. Oh tadi cite di payeunan murang kali sim kuring ngabahas bab takdir. Hari contohna teh sim kuring upami sim kuring hari teh ngaakeun upami arah mah cinte contoh takdir teh misalnya katabrak entong ternyata sanes entong kan nabrak teh motor. Aduh pamirsa jantan kitu pangintennya upami patali sareng takdir gitulah. Panginten hikmahna teh gitulah. Jantan nalika hal anu terjadi di luar jangkauan kemampuan manusia eta takdir. Jantan rencana Allah anu mangrupi kodok teras ngawujud gitu terjadi maka itu jadi takdir. Tah takdir mah panginten tadi teh Allah anu nangtoskeun. Urang mah salaku muslim mung saukur gaduh peluang kanggo istilah nama ikhtiar kanggo ngahindarkeun takdir khususna nu awon. Jantan upami sapertos urang bade berkendaraan misalnya tangtos ieu urang kudah secara analisa atau napi hitung-hitungan manusiawi untuk resiko kecelakaan itu harus diantisipasi gitu. Tina kendaraan tina motorna panginten tina mesin-mesinna gitu nya. Terus panginten di jalan atau napi bade angkat urang salawasna ngaduang heula nada panang payungan di perjalanan diangkat dikauwi. Terus panginten di jalan teh kehati-hatian urang halna anu bisa ngahindarkeun tina kecelakaan kan ya hati-hati teh dina hartos teu ngebut gitu kan. Nyiap oge diperhetangkeun. Sareng sajabina jadi seputar berkendara itu keamanan berkendara teh diperhatoskeun eta ikhtiar. Mung nalika engke di perjalanan terjadi hal anu tadi teh tos diikhtiarkeun dihindarkeun tapi terjanten nah urang panginten tumamprak karena anu ditaktoskeun ku Allah Subhanahu wa taala nya eta sebatna musibah. Lisan urang otomatis ngucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke tina tiap musibah, tina tiap kajantenan, tina tiap takdir salangkung mah memang sok karaosna negatif awonnya urang teh sedih terluka raheut nyeri tapi kade panginten urang kedah salawasna nu kahiji nampi nu kadua syukur oge nalika eta si musibah teh masih keneh dina batas tertentu oge eta teh aya hikmah ini aya hikmah ini sebab Allah maparinan hiji hal ujian coba teh tangtos dina Al-Qur'an ditetelakeun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enten Allah mah moal nguji moal maparin hiji hal anu di luar kemampuan makhlukna. Allah nu maha uninga Allah anu ngarancang urangna, Allah nu nyiptakeun urangna. Tah janten ikhtiar dina kahirupan mah ikhtiar untuk menghindari musibah dan kecelakaan tetapi sakala rupina disangatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kanggo orang beriman mah panginten
dua hal anu salawasna nempel. Paparina nikmat syukur, pas diuji sabar. Sakitu pinten dongeng sim kuring dina video nu ayeuna. Antos video-video salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.